Titi bentar Kang Puputra, ya Kang Puputra, ya Kang Puputra. Kampung Nyingkur sisi gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu hareran kembang-kembang warna-warni dipapae malar pantes pasuli war manuk gede manuk letik tawis iten nagara subur makmur gemah nipah lo Cinawi aman santosa kertalah karja itu keayaan hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tapi jalma anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teka tembong Kakasih Semar Badranaya anu nyarengan Dewi Siti Ragen garwana atuh Yedawala nampi panyaur ngandika tapi nodama kaula nun Kakang Semar mangga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksen ayeuna kupun anak sumuhun atuh Pak aya pikeresan naon abdi keur maraban doma nu teh kalarasan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh plan jaluna mah panti pakoan ti holis ti Sumersari teh bibit sae teh heuh syukur-syukur kumaha nu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna atuh datong boro make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal paeh tong boro sato sumuhun malahan indung silaing make jeung tahajud sagala bakat tingkunya deuleu ka doma eta teh tapi da teu bisa ge tadi dieu dina harti saban-saban robah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran manusia kadar rencana kabul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa sumuhun tadi dia kurang hirup kudu sabar tawakal teh ujuk sumuhun tak sajabana ti kitu pangna ieu riung mung pulung teh kahayang mah sarerea sabab kewajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak indung silaing ngagugat ka dewek antenna tah kitu mah kewajiban bapa anu sakitu taun lila nak ku bapa dipihukum teh nalek raga katineng nanya raga katineng nah masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh pantes sarua jeung batur naon sering-sering kunaon dari kamu sumuhun da salarasna malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi kumaha sun bapa teh teu nalipak maneh
malihan sok aya anu ngagerentos ka kuping ku abdi di mana-mana bapak geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu penguin nuturkeun jelema ditamahan sia mah ya kitu ongkoh kitu Pak darurupian bapak teh sapuk sareng batur ditinggal ti pengker bapak teh percis tanggungan kurupuk digigir buncir ti tukang dengklang digigir buncir ti tukang dengklang teh nya dina domba mah teu aya reng-rengan bapak teh dihareup bureut kitu tak atuh wajib tumaros ka mah cing aduh pun teuing kakang Semar cing rumahan berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui pangeran di dunya teh lintang ti salira kakang Semar punyungeun kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileutik teh dipepene ku dunya Mas picis kumarin sing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mama terah menak ayeuna ditikah ku bapak anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge ya mun kitu nya istri teh uyuhan betah dawala kesenangan jeung kebahagiaan teh bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanyaah bapa maneh anu blok-blokan kama teh luar biasa dawala nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki sarebu hitnya matak dewek mung boga pamajikan geus yen teu mangge carama nya kitu cing rayagan yang anu kitu pamajikan sawangsuna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh ih mah apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh bapak teh pan mawa anak sampeuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng sugana mama kosok dirungsing ngapoe aduh atuh sawajarna ka indung mah dak kadeungeun mah geuning teu wanieun nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak naos teh seuri nya eta dumeh anak bararaong tong disebat anak sampeuran ma inung abdi asli abdi putra emak asli da abdi ge emak lahir batin dunya akhirat paripaosna nya kama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah leungit mah teh inung abdi pujaeun abdi punyungeun abdi semahkeun abdi dama-damaeun abdi syukur tah diwawatesanan kanyaah juga sajabana ti kitu urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunnana kampung Tumaritis desa Kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuhu lemur kepala desa sumuhun taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna kumaha di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari
urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab karena keselamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan Juragan Arjuna heeh Juragan eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi nya popondok nama Den Mardi teteh dituluykeun nama Mardiano teteh nah kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah orang Sukanagara teteh tanya we ku bahasa Sunda grepek da alus ngajawabna putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar eta teh pimpinan seni teteh SDKI Jakarta mah syukur jang syukur ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV naon TV nu bade dipasiekeun ka abdi siapa da kitu wae tah kitu Juragan Arjuna teh Juragan Margana teu aya ayeuna teh sumuh kitu tah keker mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot ungah adat sumuh dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si leuing mah kitu ngaritmu ngarabandomanmu duka kabungbulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bagur hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi ti Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta ungah adat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyi teuy da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumpu salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot pikiran perhatian wah apan kewajiban kolot mah geuning nganyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisi aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku sining ka dieu kitu ceuk indung si laing jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatangko teh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we nya nyetak ayeuna heeh tuh geuning itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu calikna di dieu yeuh Kang di bawa si Isyar gitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun rampes ya ka dieu anak king heubeul mate teh papanggih ka dieu ka mana wae ari maneh cari mas wae siapa kapi hancur bapak tong cerik jang hong ditarima siapa kapi hancur abdi aduh tobat teuing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager ti mana wae ari maneh mah teh melan lain kunaon cepot perjanjian kamu bisa nyerenge lainnya renge
betul sedih aja sih masukan milu sedih kai daya mah bersih ayah kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha apan jeung kuring teh geus ngawangun loro-loroning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh gitu saina cepot kuring cenah capit nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari-nyari heuring teh sok bebeja melalui abdi teh bapak kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume sisin mah bisi rek ngojek atuh pangulikeun motor kitu ka mah atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae Numawi bapak abdi teh pengadugi kaki ece kepengaruhan ku impian abdi teh hate abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuluy kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak oh aya problem batin nya naon jang ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah ngimpi naon jang ngimpi naon atuh teh ngimpi ngadu muncang alah nu kitu dijieun sedih naon atuh ngimpi naon jang ngimpi naon puting tadi kok bejakeun aka anu jadi bapak boh ngalagu boh ngabodor situ teh nyari juga maksakeun urang atuh da mun lila aing mah kesal tong maksakeun da wah lamun digeureurkeun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat Madinah ugi Jumaah lain apa 10 dinten 400 kalangkung mangin dia tang dugi kaki wari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu matak endah kemang-kemang warna-warni akhirnya tataman teh kurunyung teh aya istri gelis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ai kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak we diuk da isin ningal rupiahna aduh bapak adrik pasti atuh acan dikieu na ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu cuman ngalonyeng mah ai pek teh manehna teh pak kabeh teh kana tak-tak karena baju abdi dibedoh kalau abdi teh di piwarang nangtung gado didang ngakeun bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh ku isin-isina ngeleper atuh pasti kang eta teh cacak teh dandos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan oge kalau beuki goreng patut mun tadi na jeding tahu bari ngago goreng batur atuh kebayangkeun lain cara ieu panjingkakeun ulah tetangga aing merecet kitu oh nah aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sabibir hiji teh kitu ya babaturan oge barang penta hungkul mah keuna naon tuluy
tadina impian teh istri teh kitu kakasihna teh ngenalkeun cenah papi ka abdi teh nyebut teh papi. Doala. Sakapeung papi, sakapeung empeh. Hah? Deudeuh teuing nya. Ngenalkeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cekeng neng teh di mana? Apa dia cenah negara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Leuh hilap deui negarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti Tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipe kieu teh kitu ka abdi teh. Ulah tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipe reu. Nah, di babu ke ku aing dola. Diganggu tipe 2 hiji ke desit. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. Sakapeung api, sakapeung engkang tentu. Sakapeung api, sakapeung engkang teh apa? Abdi teh dipaksa kumaha abdi ge lalaki dipaksa-paksa teh ngadaek we hate teh. Eukeun mah eukeun da puguh normal atuh abdi ge. Heeh. Bener ja. Cekeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetegeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah sa abdi mah bokelek. Kang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum. Sakieu pengarna teh heuh. Pokok mah itu dah. Tuluy. Tah kitu iraha cenah Kang pendak deui diantos pisan. Da nyai teh moal ngaranna teh kakasihna teh Wirginingsih. Tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak. Yang panggil deui beureunya teh Abdi teh sanggup hirup, abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sok ngabantun tambang rek ngagantung maneh. Model abdi beureunya. Tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku mah jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan ieu eueuh rangkap aya. khawatir dah. Tobat ting asna jinga. Seolah-olah abdi teh biit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuat iu Nyari hayang makan kahayang ditungtung langit ya kakak moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate Ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun Bapak ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri. Jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh. Hoyong nyingkah ti lemur dek nuturkeun inung suku nah teh mah jeung ngimpi abdi teh moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataanna. Moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antal kana bumi buluan belucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul. Aya anu jadi sedih teh wala mak cenah nu mangalakeun suluh jeung cai. Biasana mah dewek tawala dek dihapikeun mak. Nyerinya teh. Nyada tuh sumpah. Oh, nya teuing. Nyereset abdi teh kasih. Aduh, tobat ting anak king dawala. Jadi kaedanan ku impian lancing ku sapeungeut istighfar jang eta oge ungah hudang sare ceuk teh istighfar agar we teu cager. Nah ieu teh Bapak impian nah ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil
sekolot lamun ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios ti lembur Bapak. Anu disuhunkeun teh doa nanti Bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng Bapak di lembur. Abdi teh geus gede Bapak aya kahayang jeung normal abdi teh. Dek mios abdi teh Bapak. Jangan pilih kasepuh. Kaimpikeun teh cu. Atawa Ridwan teh nu kitu teh Ridwan sia. Hiji silaing teh sing tingali kaayaan urang teh anu sakieu heureutpakeun pungsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha ge kore-kore cok. Hartina ilaing teh sing bisa nalipak maneh rupa teh sarua jeung batur kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimbang anu sajajar loba tetangga urang oge sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngedeg-ngedeg sir jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung baleng pek pakel kumunding teh eta teh salah. Bisi dihina bisi dijajak deuleu sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raos sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga sabobot sapihanean oke kudu aya pangdoa pangrojong teu jadi kolot kumaha lamun indung bapana teu doaeun nempo piminantueun model kieu akhirna sia dihina sedangkeun dewek lamun si dewek dihina mah langsung teu naon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkak dunya kinasihat ulahnya neangan we dina soal normal si laing hayang boga pamajikan madak kitu keneh deuleu ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan teh tetangga urang hate Bapak hate teu bisa dipangpalerkeun sanajan loba keur gantina moal acara jeung anjeunna wiri gini sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun saya panon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring oh sayangku. Demikianlah tadi saudara pendengar lain saja atau gitu mah nus montong di pikiran gitu patut Riwan wah Bapak Sugriwan anu kitu teh da abdi mah geuningan bos sedih bos kitu kieu ge eueuh nu melu sedih ka abdi mah keun bae dek mandiri we hidupna batur teh kalah jang serikeun abdi seri heuh eta teh jeung serikeun teh da sia teh payut ka patutna teh taon tayo ka patutna mah abdi mah bade keukeuh we bade mios ai mah doana we ti mah Bapak doa peke masrahkeun domba kabeh ku lain urus domba saha saha we aku ku lain abdi bade mios ulah nah sia teh kapangaruhan ku impian aya
ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia sangkan manusia nyengsang tidak pengabdian bari nu kitu patut mah urusan dunya ai dunya mah sakedeung lah saliwat ai nggak usah naon saliwat aduh teh rek nyiapkeun kapanasaran nih bapak ai jigsa idit lamun sia teu ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing ngigas ya hayang ngerakeun pisan nepi ka manakeun beungeut aing Semar bebesana nyenak raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah karek hayang tadi hayang ulah kitu-kitu teuing eta teh tuang putra kakang Semar cicing tong dirojong cicing nini mah nyeupah makanya hayang tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu nuhun anaknya kasih bapak abdi diurus ku bapak ti kapungkur dugi ayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana kasamung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sangarupi kalapatan tidak kabedegongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung bapak mi HP da geus karolo teh ceuy aing mah geus kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang Semar cicing wah terus ngingki gitu lah itu kalau bakal gitu geus disiapkeun gemolan ada sugan teh can gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu keun antep deuleu tuman lain tuman naon sia teh mang menang geus ya sana mang menang keun turunan tetepangna kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak ucing da teh cepot teh teu nalipak maneh ai kabudak kitu nya kan cing ngeunteung bapak teh atuh cing sadar nepi ka pelbahdinya eta teng maruteng anak merak ku kuncungan uyah tara TS ka Singapura uyah mah tetep TS na ka hanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar punten ieu mah ieu da ieu mah nyaritakeun turunan dewek samohona teu sadar bapak dupi bapak pangkat teh naon da dipercaya sote ayeuna jadi kuwus sapak di kampung ieu jadi kades ayeuna bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung cek abdi oge disebut doma teh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain reng-rengan teu aya penciteun jauh ka kasep doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur teu kabagian kelas ya bapak mah doma nini we kitu-kitu teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah coba eta kakolot samohon ngesek-ngesek gitu bongana kolotna bubudakeun atawa bubudakeun kumaha dewek bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak rumasa dewek teh henteu ai bapak nikah ka saha ka inung si lain putri ti mana ti nagara Sekar Mume putri saha nya putri raja geuning eta turunan ti dinya abena-bena teuing tuh tetangga aing ngeprokan nih da panuju atuh bener Kang eta tau sok kitu pak
baheula bapak geuning basa kapelet kumaha aduh mau ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk sitiragen saruadina pangimpian pan harita barareu teh pangna bareu awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang agabuk karalas nya belahan monok kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh air rahasia kabongkar teh kitu hari can panggih harita panjeun mah sarua can penak jeung mah cingjang tulungan inungsia tegas mah pageun tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning nya kitu sami tina impenan ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kala diusir kolot naon ngaranna cenah ka anak teh nya teh eueuh nu nyakin nasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodona kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut ngomong kadengeun-dengeun ka anak sorangan mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kala suluh mah ja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah jor sia tobat anak king dalam mamilu nah teteh nah pake jeung naha teteh segala ari Kakang Semar kabina-bina teuing naonanya teh kalau teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nyaanya kanu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula nepi ka lahir batin dunya akhiratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun kitu jep dan naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah kadeudeuh kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate geus masket atuh geus masket ari ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapak kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade dedeuheus ka Kang jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana mas picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si asa jingga kangge si dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton laras ieu mah sanes banyo bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang pisan nulungan indung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepotek diukur cenah make jas hujan Seli dek didangdanan ku kaula nah sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepo cenah make takwa ikatna cenah digenti ulah kitu wae nya make takwa make helm malah lucu sakitu kaula nun hapunten teuing ngolo kade sakadapeun beuting gede karayu wa istri kanya permios Kakang heula diuk dek dituturkeun si cepot
api-api teuing. Aduh kakara Indonesia mah kejeng nyeredkeun ka aing. Heeh. Ma. Kumaha? Nuhun. Ulah ceuk beja. Siti Ragennya ka anak sampeuran teh. Bisi ieu teh mangrupa kedok. Tapi gening ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh. Saya populasan. Hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran. Nganu hartinya ka anakna bogoh ka bapakna. Tah eta mun kana ritunya. Moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah. Sabab naon? Moal aya deui cara mah teh. Ningna mah. Eta mah kejeng rek bare harta kakayaan mas bisi kumaha cingin teh jumanten rek tontonan. Heuh nuhun eta teh tina kanyaah bijilna. Ma cing inget. Bisi teu apa sawarga teh nu dewek. Cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya ieu tadi dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gede lagi. Bari jeung mah mancanagara aya keneh di bumi. Dek ngadu geulis jeung bapak, yuk. Hayang naon? Si sepotong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya, hayang ka widadari dibedol ku aing hiji. Saton mah teh. Dek mawa emas teh. Letik kuku hayang sabaraha kontainer mas Beuli jeung gunungna. ampun nuhun mak nuhun. Naon tukang rugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah Menang peurah. cenah macakar antep cenah katemong jati dirina cenah temong kamandirianana Ulah diwowoy. gede geus dewasa eukeurkeun. si cepot teh gede geus dewasa eukeurkeun antep cenah mikir. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kaituna kumaha Kiraku beurang aja ya sebenarnya kiraku teuing. tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh mad badal bisa dua mad badal dua harakat tapi aya deui anu disebut mad tobi'i bisa dua bisa tilu teh mah ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek peurih bohade boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngahartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg. Hah? Keun antep cenah mandiri. Aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah. Ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitauhaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik nuhun
loba teh ngalajo TV nu bisa teh make jeung nyaho naon beta saha artasik asik mana nuhun atuh si Sepot maka laksana tobat teuing hayang geura nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminantu ka minantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh geuning ku sigarek apa dijual mah eueuh meureun apa dicokoti ku si Sepot tuluy dicokoti ku si Dawala tak ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot keun bae geus we kongkorong doma ayo mah urang ngaliwat teh ya tibalan kaulan nun jeung melang wa teh kadunungan ua dunungan Bapak juragan Permadi Ayana Yono juragan Arjuna teu aya eta teh ya atuh teh hayo mah hayo ini Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa Rusras kayak itu dia rasana kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suluh mengalahkan Syahid tapi kan baik daya si Dawala ini wirigining sih dete puguh alamatna duka di mana negara naon anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi wirigining sih disuruhkan nomor HP sanajan ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbahmana siapa kuring ingat cek kiai asa kayang tang tupareng gareng Dawala Bapak teh nyeri abdi dicarekan ku Bapak ditunung ku Bapak geus wae da kolot kitu meureun mana kitu ge melang sieun ditampik batur sieun dihina batur da geuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa komarana nepi ka dijadikeun rasul nepi ka dijadikeun nabi ulul azmi al amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bunga meunang ka peulih teh anger we ngabdi terus pek maung pek badak ieu bakal bawa sedih batur sedih jeung hari ringannya jeung pan ngabeberah hari akang sugan we kahibur ada guligah da ayekeun nu nyeri hate pada asa kasua-sua tadi dege begini sih kadulur-dulur anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul doana we emang Sepot cing laksana yang kau gini sih Kestuna we ka Pak Haji Obar Sobarna itu Bapak Bupati Bandung nya atuh Kakang Deni Rukada Kang Haji Deni Rukada di Komisi D nya yang sinengna saurna mah da teh janji bari masihan kado di mana akang kawin nya beres pasti we atuh nya Pak Insinyur Haji Ernawan ge pan bari Pak Insinyur Haji Ernawan di Dinas Peternakan mohon bari mah ngado pasti atuh dek ngado urang ke dewe oh mau Bapak Haji Dedi Mulyadi Esa Wahwabub
Purwakarta ngado kadewek sadaya Bapak Dokter Anas Haji Lili Hambali Bapak Bupati Purwakarta ayeuna nganu dukung ka aing loba ce wah seueur Pak Haji Dada Rosada Wali Kota Bandung Pak Haji Budiana Kadis Budpar Jawa Barat pasti wah eta mah jelas atuh jelas eta mah nya Mageng urang Bogor ieu mang cepot aya kahayang bade mang nyawerkeun mageng bejana rek kaul mang nyawerkeun di mana akang kawin ge komo Pak Haji Sidik mana pugu geten eta mah Ibu Ajah Nining yang atin mah nepi ka nutur-nutur geuningan dewek bisi kumaha wana meureun wartos kene ka Pak Haji Umar doma teh ka abdi kene gitu keur bekal kawin nya ka Panawa Group nya gitu ka Pak Haji Apo Cicikoneng Pak Haji Wahyu Pak Haji Asep Pak Haji Rahmat Pak Haji Hamdani Pak Lurah Wilson Pak Haji Oro Api Oman Bapak Haji Sampurna Ketua HPDKI Pusat Kakang Hoan Sumber Sari Holis Pak Haji Ikin Panumangan Ciamis dek mere kadewek cenah 7 truk cenah pek itu Kang Haji Dedi tidak goresot Pak Lurah Jaki di Majalaya dek Marakelan kadewek Pak Haji Dadang Nasir mantuna Bapak Bupati Bandung nuhun sateuasan ge sim kuring seueur bakeleun mah Pak Haji Anun Kemang meureun Kang Jajang Sari Jadi cek Kang Jajang Sari Jadi teh maneh cenah cepot boga hutangkeun bae punah we bisa perlu derek dibayar we gede kau ge sasase dek loba keneh banguneun antosan teh yang atin we tah ti Garut Bapak Haji Koharso Mantri nya pager pisan gede kan Samat Dudung oge Bapak Bupati Garut Pak Agus dek mere doma kadewek tah Kang Onang kadewek dek minta duit Ai Bapak Mardiano SH mana pugu eta mah ke cenah mang cepot kawin kadona cenah dibere perumahan hiji gitu nya asa bayare cenah unggah bulan kreditanana ampun ya ampun jang ngahaturkeun nuhun ieu ka TPI Televisi Pendidikan Indonesia yang parantos tiasa nayangkeun seni tradisional khususna wayang golek ngangkat harkat darajat kesenian urang TPI TIT mudah-mudahan jaya di udara salalami nanya nya tiasa ngarawat kesenian urang budaya urang anu hampir ngalalep sawab kaseret ku budaya-budaya deungeun lain ulah mikaresep budaya deungeun ngan kahayang teh cing sajajar we cing sarua da sarua pomo ai wayang pan anu pinuh ku palasipah ku palasapah sawab ai kabudayaan teh anu aya petula patalina jeung peradaban nya kitu cing aing oge alhamdulillah kan ieu mah HTW tetep kebedol di mana atuh ayana wirgining sih tapi keun we mending beberah Kang mending beberah teh oh di beberah oge da teu perlu angere peurih anu gelis wirgining sih atuh ayana kamana kuring nyamperkeun da teu puguh padumukan ngan ukur kabayangkeun dina hate sanubari anu sakieu
ieu batin keur kabetri ku jaladrika asih keur digumanggaming ku galura kaheman dedek tulungan pamardiano pangmekelankeun ieu kuring atuh keur meuli-meuli udu teuing anu geulis wirgining si buah ati kembang soca mustika akang di pawenangan kiraku erek laksana dedek ampun jeng gelis emut kakasepuhan ngadahar sangu jeung sate kala subuh nginum cai kala bungkak aing mah tak kitu ngabeberah mah kudu kitu la ilaha illallah aduh eta sedua lah kelanan tong kabebeledugan mak jeung bapak teh geus kolot saha nu tanggung jawab mangalakeun cai mangalakeun suluh apa dewe teh geus mihape ka sini tong tuturkeun aing da pugu dewek mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina tong milu sangsara kabeh geus ya balik itu kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang sil teang gering silubaran pae sil rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jeung kawajiban manusia digitukeun tah ajan penggengenyahan we tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cek kuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu jeung da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapak mak keprok ti tukang mak katingali keprok no kok dikitukeun bisa dikitukeun marukana teh ngadukung mah turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekarmume nya eta ka ma apana teh bapak mah teh putri raja bapak ge teh kasep nah bapak kasep dikitukeun kakarakan maneh itu keprok mah tatangga sugan teh tengah gemrong keprok ada raya tetangga teh aya heuteun narabeuh henteu dawa acara mun euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia inet tuturkeun deuleu hayang dina jadi ka aing sia teh minangka beda-beda teuing atuh tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang we jeung nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang ngulutuk baturna kejebur cairna we apan geus ngawangun loloreun ditungan kuring teh kareta apina meureun angkat teh gelas
Eta sok maksa kenting mana sering tengah bodor ulah ya. Ini kekeh. Deg-deg si eta. Tak itu sebenarnya mah. Ai bieu naon ka cebrek we? Keur bapak SSS nu rek ditepungan. Ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu. Nya kadar eta itu piraku meureundan tembak marakalan. Minta restu kadang eta bere duitnya diterima we. Minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu diterima. Rezeki. Lain teh rezeki cece. Niat kayaknya Kang mah. Oh, Pak hiji sidik mah barang lol oge. Geus jampak tadi na meja teh. Naon taplak. Kitu ceuk ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan. Cing percaya we karena murah asih pangeran. Urang aya kahayang sakieu asa kayang tang teu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang. Apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi heuh moal seun apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bedienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot Dia musikna kadang clear pendre barang nuju raos impawat cana di satengahing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengahing geganda beneran dihanap aya jelema tanyakeun keur pahulung-hulung itu nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu hai sampurasun saha cing ganggerong teh kumaha mun peupeus ya ganggerong aing di mana supaya kadengeun deh di keluarga di lemur jadi aing teh cocorowokan di lemur batu teh keur maraban manehna siapa di mana iya kaula ye naon begitu aya penggawa gini gitu loh nya ada cing hati-hati ah Jokowi wasiri deh merenung meh urangnya nempor regad anu sakieu koroi namanya nama boleh gitu ampun Gusti di lemur aing mah eueuh aduh kieu paleng-peng gitu sabar hate Gusti eta rupaan punten asawi sih aduh ampun punten deh bang ya sawi semangga
apa ngahibur batur teh urang teh sarwajeng ibadah atuh bentuk ieu ge hitung-hitung ngahibur we cara bobotoh ti majalaya anu penek teh geuning saha teh penek tadi mun itu tululungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning juga kawas puyuh nya nita init ka doma teh bari Depok da eta teh kijing teh atau Kang Hermis gitu geus ngago goreng batur teh hei saha ngaran saha gimana tuh naon ieu hate kabedol we kumanehna eta ditanya ngaran hate ngan cewek kumanehna ulah pasti di mana atuh nyai akang ge teh ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh saminggu teu dahar alah kuat eta teu leuleus nyaeta kitu atuh dola euy hari bulan puasa mah bocor nah itu ditanya teh ngalamun itu naon apunten ieu teh nuju lang ling kulan nuju satengah teu eling wih kumaran atuh geula ngomong ge ah paling atuh kukuring lah nu geuring mah cicing kanya nya pake bayangkeun kanya aduh keur balubang kanya mundur bayangkeun ai sakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun punuk nu geulis rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge resep kana punuk punuk sinen bagja ai anjeun teh naonana anu tukang abdi ieu kuring teh adina itu sumuhun nah mun teu sarupa nya moal sarupa da beda heuh nya kitu ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning nya tukang rebab beda ari abdi waktu nyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab alah anggung lenyang ini jauh teh ngomong si eta teuing jeung eta iya tapi rada nyari bima cacing aran maneh sa ai ngaran abdi mah dawala baheula Mamang Amir ti Cibodas apa nepi ka dawala teh teh pan teh dagang walu laladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun ti ladang walu nya ngaran teh dawala ari eta lanceuk anjeun tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga naon saha naon ieu haja teh teuing kuring oge saha ngaranna teh Astra Jingga woi tobat kunaon tuh penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh ka deuleu naon teh ngalamun wae nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe teu ka deuleu teu ka denge teu gara ngaranna teh saha teh si nu jelas Astra Jingga Astra Jingga sumuhun nah sangaran gitu dasinya teh anak kaula anak nu jadi adi anak raja alo suan meureun suan anak we kitu lah cenah mah panggih dina impian teh kasep lir dewa nu lumungsur ti kahyangan tapi no ari ieu nya patawong-tawongna teu badi ya atawa sangaran meureun rupina di mana lan anjeun di mana abdi teh ti kampung Tumaritis desa Kenagorowong ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara
Ainu jadi raja di negara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara teu. Di Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna. Nya Taroskeun we dadang. tati Sukanagara teh ka kanan, ka ituna teh ka Dupanak, taroskeun dadang cobek. Kai maksud kaula jeung dadang cobek naon? Oh bisi aya maksud. Oh bawa patul-patulin. Oh, bisi aya pangabutuh we. Nya Dadang cobek mah taroskeun Gitu. Gumina Magaling di mana? taroskeun we bumi Magaling. Ya. Bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid. Iya. Bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu. Ya. Di kampung tumari semut deka mana? Ah biasa we apluk-aplukan kulan. Ieu nuturkeun indung suku abdi teh. Nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering. Gering naon? Hayang kawin. Hayang kawin. Cing, hayang kawin teh ka saha? Kawewe da ieu teh lalaki. Heuh. Eta awewe nepi ka hayangna teh. Nyeta. Nyeta naon? Ah, teu eta we, teu pantes. Teu etis dicaritakeun adalah. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kumuning. Kitu. Da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua-tua dosa. Ai taeun nyari saya teh masa kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Nya. Eta awewe na urang mana? Rumawi duka urang mana-mana mah ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja, putri raja. Sautik-sautik nyambung tapi dina rupa ieu teh jayana teh. Saha awewe anu dipi kahayangna? Anu dipi kapalaina teh sate ngaranna teh? Virginia. Virginia. Hah? Virginia. Hah? Virginia. Ini gete kena celi. Aing ngaranna teh Virginia. Woi. Ya. Rawa atuh jelema mun suka teh ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun. Kunaon ai salira? Aduh tobat. Ngaranna teh Wirginingsih. Aduh. Allah. Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri raja di mana panggih? Ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. Oi. Suara dina ngimpi samuhun malam naon cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat malam Jumat oi Aisyah kuno ke kerepesan itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu panggihna di mana cing di mana panggihna di rel lain di taman mulu di taman woi itu geus bandel deui taman mini aduh kieu atuh nama
cicing ulah ai kaula teh uwa nawir gining sih sabenerna sahabat uwa nawir gining sih wah ini teh cicing kawas-kawas cing sadar cicing wah duduk teuing waduh nuhun wah uken ayo wah uken mina teuing atuh ngambak ceu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasih teh Prabu Kanda Kamurgan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putri kakasih teh Wirginingsih nyaeta hayang kawin ka sajingga alhamdulillah nuhun pucuk nih tereh kawin aing cicing montong haripet ku teu teureun dola teu sangka sih bakal papanggih jeung si teteh aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk gitu ya nuhun sarua malam Jumaah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih dihieuna kaula goreng patut boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu we mah wayahna eta asna jingga lanceuk ajeun dawala dek dibawa ku kaula kana gara kaula nuhun cicing jol nuhun we aing dari dirapalan ora cicing ulah kaburu ku asih lanaan cicing mohon wa udi tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat da wala deuk teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia jeung si ayang hayang panggih buru-buru panggih si ayang aing teh sia beuting halang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi jadi nuturkeun carita henteu ujug-ujug ngabajakeun eta ai kitu bisi culik bisi ngabutuhkeun parepeh ditu make wiwaha sagala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepeh alawana teuing hayang dipake cocok hong urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh mangpaatkeun boga sakudua ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga sakudua dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong sanaya nu geusieun kalem we atuh urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuni persis abeh dipersaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik ade juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lebah dieu ulahkeun keun kumaha kuring culik di motor balap tapi heuh heuh eta ieu mah jo dek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here kemon ngeus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul henteu silih tuar teu silih carekan teu silih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa.
pun lanceuk dibawa asta jingga asal kuring milu isi 20%. wah tuh lila sama terek make jalan luhur asta jingga terek dibawa ka awang-awang tuh berarti rek dibebetkeun Tatongkeun tapi nya rek dibebetkeun di ditu tatongkeun pahala-pahala. Moal teh dibobotkeun dina bendungan. masih cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan yang dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ke luhur membungan Wah, entong kang jaba ku kulinciran dina punuk pripade. yang dewek kan dina tarang aya ku kulinciran Teu meunang ada dina harladan. bejana mah ulah mentas laut Jeung teu meunang ada harladan. nya heueuh nu ku kulinciran dina tarang ulah mentas laut Nah, dati karebek atuh lamun naik. jadi kudu make kapal Tawakan pangahung. heueuh Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. bisa dibawa tapi maneh milu abdi milu kahiji kadua ngapek pun lanceuk bawa eleh keun heula kuring gelut di mana kuring eleh duaan pek bawa beuki dieu aing beuki percaya Wah, di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikaserap kolot nges budak era deungeun mika deudeuh serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jingga teh keur nyamar. keur nyamar jigana bener ya sok tega pati janji di mana aja eleh asta jingga rek dibawa ku kaula kitu kuring milu tuturkeun teh handap oh dia ini enggak ada lagi bola aing tenang gitu kuring cikan sok hayang nyawa tuh sok jadikeun yakin tidak kawani aja nepi ka teu geumpeur gitu hirup teuneut paeh teu hoos kuring ngepek wae ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan sidawala ieu mah teu ngahormat teuing ge Banyak kudu atuh nya ge adi. ngan di dinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti muring kuring ka bawa dek dibake jalan kumaha oge bener iya puntene ieu piuaeun awas ya Ade pan. wait toto wait wait tak anu diiklankeun tadi teh Oh, ngan tadi mah eta jelemana. si kusakila abus kana iga burung kuita peta Hey, wait peta nepi kaki itu dikaya aing diharap kae di ledok ya pot. baru kana wait 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 aya kitu jeblag deui lah heh Nya kitu. aja da pugu ngeunah nyerer gadi dibawa kadi ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu Padahal ku tanaga manehna keneh nya. padahal ku tanaga manehna keneh teh tah kitu timbangan eta lah Make tanaga lawahan gitu. wa anen teh jurus wa anen pan wa anen aya jurus kitu tah Naon eta teh bieu Kang? kumaha dewek atuh kasiri dina musik hebat ieu jelema nganu harti bener ieu asta jingga tapi meureun keur nyamur padahal nya buah dewa mun itu
tapi karikat gitu dina usik lagi gitu. Rikat pisan dina usik di bawah kieu teh apa weh jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hei, dulur-dulur kula. Henge. Anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakal mantuan. Abdi. Datang. Jadi ke jumlah bang jadi guji. Asa tahun. Aja dah diuk lanan. Calokan dulu mana. My friend and my brother, everybody come here. Come on. Macam-macam cai kacau. Ini. Ya, hati ini jiwa bangsa ini diuk. Panjang ku malah benar nyanyi. Kamu tututnya sia. Jadi bawa diuk. Lobana mah loba. Kita mohon sadayana jisima abdi nampi panyaurti selera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos bade ngalaksanakeun karupaya pancen di selera panjenengan moga-moga gara saur ganti ayeuna kene supados kahartos ieu mah hari mana tara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa tara ditabeuh aya naon jeung lagu teh aya naon ieu pangna ku kaula dikumpulkeun dina lembah dieu kaula teh menang ka Bagja disagiring kabagjaan kabingung ngaha bingung ngap tah mana jalmina goblok sia ai kabagjaan teh dumeh nu diteangan anu ngaran Astajinga teh panggih. Aduh gini ngantos penak anu ngaran Asikin Astajinga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh eta kugala boy aduh da Asikin wae teh mah popotonganana Ma Ageng ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu
tukang ngadangding di daerah Bogor. Poho ya aya anu jadi bingung teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh ningali eta mah sangaran panginten tong diu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge Jawi mah sama maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong cecete awet-awet maka jadi awet-awet aing mah sakieu buktina eta mah gerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadi lawari wayana ulah aing nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus dileuleus dik dibawa ku kaula atuh panginten lamun dibantun mah disanak mah ku salira kamu nang bebenur raja sia ka raja teh nyebut bebenur engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salira kamu nang bebenur raja bebenur suganya bebenur tapi ieu lamun si Nyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we ya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh ampun eta ngomong ai parantos ka itu bareng dipujit-pujit urang sadayana ai sakira-kirana goreng diaduna mah urang pujit we sakitu wayana tewak pisanna wayana gogo pisanna euy tengah gugu di kitu wae. Hayu deh. Caeta jenengan nu hayang kapake sorangan jeung kitu. Sora pang tarikna tapi gawe pang lenona. Nyata dina lembah dieu urang sadaya ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan. Anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sadaya ini sadaya kitu dah. Itu. Ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ye teh. Aya anu ngaran Astra Jingga. Sabaraha ngaosna? Naon? Abdi gaduh pisidina mah. Ngan ulah nu porno. Aduh, tobat. Astra Jingga calon panganten geus aya kulini di leresan mana aya gempa sabaraha urang nu maotna tobat kandenan kedah peser obat beli anu teu damang jauh mah dina jan hawaraw aya seueur anu mararaot patong sisirian beli kasinggung ampun ye si bolotnya bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah tuh nya ai kana duit goblok sia teu budeg ai ku duit ayo nyaan ieu urang bakal diala nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan sia dek dibikeun anu ngaran Astra Jingga lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astra Jingga teh anu sabenerna kanya Raja Uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirgining sih tapi amun di kolingan we di kolingan moal kapercaya aing mah bodoh sia teh dik dikawinkeun dik dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia nu manehna nu jorang mah
moal pek kuring elekeun heula woi geus aya woi musik sia woi quit ya di kamana sia di kamana sia di kamana di kaya acan ngege kaingoy yo sakyan ngagoler si kain ngege ulah ngajago kain ngedelu anjing kejung macam belum itu kawannya biu jadi kena goblok juga jelain musuh aduh lamun bebaturan dituluikeun wasapnya ya Allah gelos ya orang tuh nyekek sia cong nyekek ya tuh ya Pak tuh alah woi tahap jeung gara yaman kanu hanap sia eta turunan hoan teh kitu dong mah kejengkik ieu wait alah anjir Ringas. woi cepat sakit aya kampun aing euy what hari deukeut mah beunang da jam aduh mending ngeper gitu nya euy what sakit what sakit what tobat halus ya iya yang dipuji maksudnya what sakit saya pisan what sakit kira-kira na acting gue halus kulantaran nu yang dipuji mau ditulikeun sing salamet doakeun amin ampun aing Emang Tanjung sisi gunung aduh para runung di sisi gunung aduh alah nasib nepi kaki urangnya sarere aduh jangan rezeki urang nepi kaki dulu tah sing jadi contoh culemun sorangan giwe aing ge kira kowe teh nyaah atuh mela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah Berat cuy. Iya weh lu pinter ngejatna euy wajah apa iya wes iya woi hayangnya hoe ngepang langsung hah
berat teuing. Gagal. Nanasiban nepi kaki aing. Iri lusi lan paingan. Ini hartina gunung. Lusi cacing paingan nyata tesaka sarbuk yang hebat. Luar biasa. Musik didinya we heula. Huyuh we. Ya mata pulang ngajago dok. Oh ya. Eta ku teneungna. Ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Aya soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angseul bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti, lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Kaulaning nagri sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum. Taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna. Moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama, antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bed nu beunghar geus kararumad nu miskin geus cecermed tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara. Tuning pintu kehancuran nyaan tuliskeun terlebih teh paingan teneungnya gitu. Sanajan nya ge raja kerajaan dikuring tetepi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat. Teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah Rasul jeung ka pangeran. Batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah. Ceuk pangeran nu iman. Mun ceuk basa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh. Jalma-jalma nu iman, poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh jadi pamimpin. Sakira eta jelema masih keneh kupur. Tuh. Naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, lain mata kadatangkeun kamajuan negara, malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka. Oh, gini eta ya. Jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan. Putra daerah kedah. Asli kuring mah. Sabab naon? Moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina. Manukna kuduna mah. Sabab apa kana seluk-beluk. Nya atuh kana adat istiadat. Basana istiadatna geus apa hartina teh diterima ku masyarakat nu kitu teh. Matak moal sila kuring mah. Halus iya. Wait. Hai. Wait. Geus. Woi ya. Waduh, hampura dola. Woi ya. Alah. Sok, hayang nyaho. Aduh. Lesot mah lah. Woi ya. Hayang nyaho. Karasa. Walala. Aduh. Sing salamet ora. Sida wala dialungkeun. Pina stiker sayang tumampara. Asta jingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam. Iya. Tukal pasannya. Mana bilang anda teh? Pas karena urat tadi di sini yuk. Ayak kene. Teu bewirna ngabodor teh bujur.
Tapi itu bau. Aing gini. Itu kerasa aduh. Aduh. Wayah nawe wala. Kaulah percaya kan Maha Kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana. Ieu da ini bawa dua nana kaulah teh Ridu. Wah, Ridu jeung beurang. Nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun. Mun ieu pasti raja bakal ambek ieu cenah mureda kasep. Tapi ieu datang ka itu aduh ulah kerang kedut. Jeung demak. Demek. Aduh. Caludi. Can bau kelek deh. Jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh. Dek dibawa we ku haula. Dedeuh teuing Nyai anu geulis anak buah. Ieu ngan omat teh ulah dinyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Beureun dumeh sangaran. Hup. Wih. Ngetik tapi berat jelema teh. Apa? What? Yo.